Si Kabayan teu teuingeun. Hiji mangsa si Kabayan rek lalajo ka anu jauh tur peuting bat dumadak si Aki alias mitohana lalaki make hayang milu. "Montong," ceuk si Nini. "Tong ulah ilu kasih nurus tunjung bari nage era kudeungeun." Bakat ku si Aki bedegong tungtungna teh bet ngomong, "Ieu we atuh Kabayan aing mah. Mi HP panon sina milu nenjo di ditu sabelah mah. Da indung sia geuning nyaram." Heug," ceuk si Kabayan. Datang ka panglalajoan panon mitohana nu tadi beunang nyokel teh ku si Kabayan digantungkeun di anu atra kana lalajoaneun. Tapi ari balik lat bae si Kabayan poho kana panon mitohana teh teu dibawa balik. Rek malikan deui ka tukang da puguh jauh ari terus mulang sieun ku nu bogana keur bingung kitu. Lar aya anjing ngaliwat ngan kek bae si anjing teh ditewak sarta pek ku si Kabayan dicokel matana sabelah dibawa balik dipake ngahilian panon mitohana anu tinggaleun teh. Isukna mitoha si Kabayan jadi riweuh sorangan jeung heraneun sabab panon anu sabelah anu tas dibawa lalajo ku si Kabayan teh ayeuna bet jadi rarat-reret bae kana eusi kakus. Heuai jeung cak-cak. Kalobaan jelema kacak-cak teh gila atawa geuleuh tapi ari kihasan mah sobat dalit kuring anu ngahiji pisan lir gula jeung amisna. Aya istimewana nyaeta sakitu manehna geus sawawa teh bet sieun ku cak-cak. Nyeta atuh sok dumadak ari ka anu sieun aya-aya wae luar biasana teh caritana kieu. Hiji peuting malah sore keneh manehna ngabaheuhai dina kursi males bari pepeleyean panonna teh kawas domba jalu anu eleh diadu. Sabot kuring jongjon ngagugulung jungjunan kuring neng mangle manehna mah ngarala kebae heai awahingku tunduh meureun. Da eta we geus teu aya balemna sigana teh bakat kumineng teuing calawak mending ngemplong-ngemplong bae lawang leterna teh molongo kala langit. Keur kihasan cacalawakan heai kitu teh tereleng aya cak-cak muda greungit dina sisiku luhureun sirahna. Kawasna bae sang cak-cak teh ti kosewad da anak koleang plus bae rag-ragna teh asup beneran pisan kana calawakna Hasan teh. "Cak-cak," ceuk kuring bari mangrewaskeun Hasan. Ki Hasan ngagarebeg hudang korejat nangtung panonna burial buncelik sungutna mah balem. Tapi aya nu nongtot nyaeta buntut cak-cak teh kaluar sapotong. Bari kekepotan kagapit ku bibir keur make Hasan teh sieun ku cak-cak ayeuna bet aya dina sungutna gegerepekan tur buntutna utek-utekan kana bibir kaliang irung matak getek. Bawaning manehna kasima ku sieun rek nenjo rupa cak-cak campur geuleuh jeung gila deui lain geuwat diutahkeun. Tapi kalah beuki rapet bibirna teh sarta tungtungna mah atuh lega bae kateureuy atah-atah. Geus asup mah cak-cakna ngaliwat ti koro celik bae buntutna nu kupat kepot tadi teh rag-rag kana lahunanana beri teu eureun-eureun ngeleter jadi saksi. Kuring jadi mata simeuten jeung teu bisa kumaha karunya aya milu sebelnya angot waktu Ki Hasan rumanggieun ka dapur beri utah-utahan weureu vitamin teh alias cak-cak mah bongana atuh da heai ka bina-bina teuing. Budak ngedul. Si Hasan sange ka sakola tuluy nelepon ka direkturna sorana digedekeun niron-niron bapana. Hasan, punten bae, punhanan mah udur ayeuna teh teu tiasa mios ka sakola. Direktur, mangga, mugi wae sing enggal sehat deui. Dupi ieu saha nu sasauran? Hasan, pun bapak.
naon hartina. Aya dua sobat nyaeta ngaranna Ek jeung M. Cek Ek, M, naon ari nu dimaksud di sari gunung? M ngajawab, ari ditenjo ti kajauhan alus ti kadeukeutan goreng. Omong Ek deui, be pinter bener euy, cing ayeuna ieu ku si laing hartikeun deui. Naon ari cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok? Jawab M, lah gampang kitu-kitu bae mah. Tapi bari ngahulang, anapok teh anu pecak nyeri huntu turug-turug aya nu nyabok. Omong Ek, dasar si rehe, abong-abong turunan si Kabayan. Si Kabayan kawalat. Kacarita si Kabayan marak jeung pamajikanana. Jika nandean dihilir bari ngeueum, ari si Kabayan ngagiring-giring laukna ti girang sangkan arasup kana aya kanu nande. Keur kitu na ana jerete teh pamajikanana jejeretean bari jejerewetan menta tulung, bujurna dicapit keuyeub. Culu samping culu baju cat ka darat abrag-abragan. Sabele genjer tapi sang keuyeub mah tetep bae nogel. Si Kabayan arekna nulung teh jadi gugup rek ditenggel atawa dipek-prek sieun keuna ka pamajikan nu awakna sakujur geus teu kahalangan deui ku bola salambar-lambar acan. Rek dicokot ku leungeun sieun manehna dicapit tungtungna mah bakat ku bingung nepi ka ku manehna si keuyeub teh arek digegel. Tapi barang arek gap digegel sang keuyeub leuwih teu heula geregep nyapit bibir si Kabayan. Si Kabayan ngagorowo kokowowongan awahing ku nyeri. Si pamajikanana tambah senewen asa ditelepon di tina bujur. Si keuyeub beuki pageuh da jadi ngencang atuhu nyapitna kana bujur jeung bibir. Kureuwasna duanana teh bet geuning eleh bujur da teu mangkuk sabaraha. Make bitu ngudalkeun hawa jeung pelor kana irung, mata jeung bibir batur nu nampeu pisan. Geus kitu mah sang keuyeub ge murag da milu kabura. Ngandung. Udin anu geus dilandi jadi abah ku babaturanana Poli dina hiji poe datangna ka lapang mesum pisan siga nu sedih teh tinimbang daek milu main mah anggur nangkep harigu. Yati nyamperkeun ka Udin nanya bari seuri, "Bah, kunaon sih tara-tara ti sasari make alum sagala gering?" Udin ngarenghap bangun seueul bari ngajawab, "Lah nyeta Yat, abah teh keur susah." Susah kunaon? Nah abah aya karerepet. Hayo atuh Yati bejaan, sugan bae Yati bisa nulungan. Nanya Yat bisa nulungan, cek Udin bari mesem. Arinya mah abah keur susah, piraku Yati ngantep ka babaturan. Jawab Udin, "Ah, nyaeta Yat, puguh abah teh wararaga." Cek Udin bari tungkul, "Sanyana mah abah teh keur ngandung." Yati mani molotot, "Hah? Keur ngandung? Moalnya lalaki ngandung?" Udin bari cengkat, "Ari Yati lain ngandung gede beteung abah mah, tapi keur ngandung rindu. Ingat bae kasih manehna. Da tadi beurang katubruk beca." Yati ngabarakatak seuri bari lumpat ka baturna, "Sial euy, urang mah katipu ku si abah teu uyahan." Ari anggeus sasalaman ari bubaran. Na da eta mah dulur kuring Ki Uho teuing ku dusun, keur dusun teh tuna pangarti kana ibadah getol, ngarti kana bag-bagan agama mah sarta ku hal eta manehna jadi sonagar. Hartina sonagar huma tea. Dina hiji mangsa manehna ka kota teu wudu manehna teh bingung bubuhan kakara. Di hareupeun bioskop ngantai loba jelema anu rek meuli karcis tuluy manehna nanya, "Kang,
dupi ieu teh nuju naon kanu keur ngantai teh sarta bari song ngasongkeun leungeunna sasalaman keur ngantai kartis jang rek lalajo bioskop. Nah ujang nuti mana kitu teu nyaho kanu kieu-kieu acan, jawab nu ditanya teh ngadenge kecat bioskop breh manehna ingat ka zaman Jepang da harita teh manehna oge anggeus ari nenjo-nenjo bae mah tapi di alun-alun lain di imah jeung teu mayar deui. Selendep bae manehna nyelendep milu ngantai. Nah ana gorowok dah ti tukangan aya nu ngahaok tarik pisan. Hei tong nyelai euy nu pandari mati dia ti tukang. Uho rawaseun tuluy neangan buntutna antayan kabeneran teu sakumaha panjangna. Gan meser karcisna hiji ceuk uho dina giliran manehna bari ngasongkeun duit ringgitan. Kelas sabaraha ceuk nu di jero loket. Kelas sabaraha bae nu mirah? Kelas 3 2 perak. Kirangan bae atuh salapan baru mah. Is teu meunang ditawar nu kieu mah manasina peuyeum. Kumaha upami 15 picis dipasihkeun ceuk uho. Tukang karcis semu keheuleun da asa dihareuyan. Ari moalnya menggeus tuh batur karunya rek mereuli. Sanggeus keunggulan aya di pihak nu ngajual leos manehna asup nuturkeun batur bari teu weleh dodongkoan sarta pupuntenan da loba nu didarasi. Barang nepi ka ortir song sasalaman sarta ari blus asup ka kelas manehna nenjo jelema sakitu lobana. Ku kabiasaan di lemburna nyaeta lamun asup ka imah batur nyampak loba jelema jeung nu wawuh boh nu teu wawuh oge kudu sasalaman heula komo deui ayeuna lebaran nya tangtu di dieu oge kitu ceuk pikirna. Solongkrong weh manehna kalawan teu mikir deui sasalaman mimiti ti kelas 3 nu panghareupna nepi kana wates kelas 2. Gajeleng manehna loncat tuluy sasalaman deui jeung nu aya di kelas 2 sarta bari teu weleh dodongkoan. Beres kelas 2 manggih deui wates kelas 1 nya kitu deui sarua jeung nu tadi ngaluncatan wates tuluy sasalaman deui. Sakitu lobana jelema nu lalajo bangsa naon bae oge teu aya nu kaliwat ku manehna kabeh diajak sasalaman. Nah ari geus sasalaman ari bubaran bioskop teh. Pangalaman di sakola. Kawasna guru mah sagala kasusah karudat kakeheul bisana kahibur ngan di sakola. Geura ibu die keur manyun wae ari loceng di sada geus ngadeg caket hareupeun kelas. Barudak kelas 1 nu diwulangna teh teu pupuguh breng raeng. Bu tata rucingan teh Bu, abdi gaduh, abdi heula nu narucingkeun. Ibu die belenyeh imut. Leh nya silih teguhnya. Sumuhun Bu, saur manuk. Saha cung? Breng barudak ngeracung. Cik maneh tita? Dicokot endog nama cok ceuk tita. Pek teguh ku dudung. Gampil Bu, salak. Leres barudak? Leres. Saha deui? Abdi Bu. Pek nani? Hayam rintit nonggeng ka langit. Pek teguh ku dedi. Ganas Bu. Leres barudak? Leres. Saha deui? Maneh endang? Aki-aki ragrag surak. Naon cing? Barang bang, meuni raeng. Bener? Sanes Bu, ceuk endang. Heueuh, naon atuh? Da aki-aki kuatan keur barudak seleuserian. Pok atuh ibu die. Tah si nundu gawe teh ngan nyagapan wae irung pek kari maneh narucing. Nundu budak rada liwar gancang pisan ngejatkeun leungeunna bari pok tarik pisan. Asup lempeng kaluar bengkung. Ibu die bari nyarang. Tarucing eta teh nundu. Sumuhun Bu. Saha nu nyaho? Asup lempeng kaluar bengkung ceuk nundu cenah. Barudak ngahulang ibu die kerung si nundu meuni cungklang cingkleng asa meunang. Nyaraho atawa henteu? Henteu Bu, henteu, saur manuk. Tok ning wae nundu.
pek wae maneh sebut esina. Nunduk badi jigrah ngajawabna bari nangtung. Asup lempeng kaluar bengkung nyaeta nu ngorong. Ger barudak saleserian maneh rame ibu dia oge ngah kai bari nyebut. Si Nunduk mah beunang ngarang da ti tadi nyoo wae irung. Si rehe.